Assalamualaikum. Kumaha damang? Kependak deui sareng ibu di pembelajaran bahasa Sunda. Nah, sata acan belajar, yuk urang sami-sami baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Samemehna urang atos diajar ngeunaan pangresep. Masih ingat pangresep teh naon? Ya, betul. Pangresep teh bisa oge disebut kesukaan atau hobi. Aya rupi-rupi pangresep. Aya anu resep maca buku, aya nu resep main bal, aya anu resep naik sapeda, jeung anu sanesna. Nah, ayeuna ibu bakal nyaritakeun hiji pangresep anu judulna Jadi Juara. Yuk urang regepkeun sarerea. Halo, tepangkeun. Ieu namina Deri. Ayeuna Deri kelas hiji SD. Deri sakolana di SD Sukajadi. Deri resep naik sapeda. Kusabab cita-citana hoyong jadi ates sapeda. Unggal dinten Deri latihan sareng bapana. Deri resep ngiringan lomba anu diadakeun di desa unggal dinten Minggu. Pas lomba bade dikawitan, Deri tos siap di barisan kahiji. Sapeda maju gancang, barudak paheula-heula deket ka garis akhir. Deri jadi juara. Ibu ramana anu ningali Deri lomba sapeda bingahan, kusabab Deri juara kahiji. Nah, eta tadi carita tentang Deri anu jadi juara lomba balap sapeda. Ayeuna cobi kerjakeun soal di lembar kerja anu tos dibagikeun. Soalna sapertos gambar nu di dieu. Alhamdulillah materi ayeuna atos rengse. Pesen ti ibu, tong hilap sholat 5 waktuna nya sareng semangat terus belajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.